piraku dikurang hayang loba nu ke masjid adan kudu make bebal. Jangan kena urang mah tah mabok ge aya untung. Cinta untung naon mana mah jeung mabok aya nu diinum PSOP ini McDonald whiskey brandy. Coba nu di luhur anjir mabok teu ngararinung. Nah cinta maksudna mabok ka kawasan yang jabatan jeung dulur ampir dapur jeung tetangga ampir pasea sikut sana sikut sini pencitraan di mana-mana. Iya anjir nu mabok leungih parah mah. Assalamualaikum, baraya wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Piraku dikurang hayang loba nu ke masjid adan kudu make bebal. Jangan kena urang mah tah mabok ge aya untung. Cinta untung naon mana mah jeung mabok aya nu diinum PSOP ini McDonald whiskey brandy. Coba nu di luhur anjir mabok teu ngararinung. Nah cinta maksudna mabok ka kawasan yang jabatan jeung dulur ampir dapur jeung tetangga ampir pasea sikut sana sikut sini pencitraan di mana-mana. Iya anjir nu mabok leungih parah mah ampura pale jeung abdi si eta. Pikir-pikir da jang bener si eta. Ya mata tong monis batur salah. Kertas warna bodas ge aya titik hiji tong lalajo titikna aya warna bodas nu lain. Tanggal 6 Agustus, tanggal 8 Agustus, kota Hiroshima dibom atom ke tentara sekutu, maka Jepang menyerahkan prasyarat ke tentara sekutu. Tanggal 15 Agustus, golongan para pemuda nyokot Presiden Soekarno jeung Muhammad Hatta Karnas Dengklok Kabupaten Karawang. Dek naon di ditu ditekan supaya tanggal 17 dimerdekakeun di Indonesia. Supaya teu kapangaruhan ku Jepang, teu kapangaruhan ku Belanda, dicopot ku para pemuda. Tah ieu fungsina pemuda. Jadi mikir greges gedebung pemuda. Jadi teu mikiran rasikona. Ai Presiden Soekarno mikir engke heula pan Belanda Jepang teh can balik KB. Pokona kudu tanggal 17. Akhirna tanggal 16 Agustus dibawa ke Jakarta, kabumina Laksamana Maida ngariung dina meja buleud tiluan saha eta Ahmad Subarjo, Muhammad Hatta, Presiden Soekarno nulis disebut teks proklamasi. Maka tanggal 17 Agustus tepatnya jam 10 disebut detik-detik proklamasi. Maka dibaca proklamasi waktu harita tak ieu teh hayang mirip suara Soekarno teh latihan lagi saminggu bea rokok 7 bungkus. Meletuk gering dina upacara Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, ya rakyat, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan akan dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Lalu orang Islam, cek orang Islam, Allahu Akbar. Lalu orang Kristen, cek orang Kristen, puji Tuhan Yesus. Lalu orang Hindu, Om Santi Santi Om. Kurumuy orang Sunda, Abdi Santi. Orang Sunda anjir kana heureuina ya. Parukana nama harus Santi teh keur digeran ku Om. Om Santi Santi Om. Eta urang Sunda abdi cenah Om Santi. Cuy mana sih ngerak? Kunaon aya Islam, kunaon aya Kristen, kunaon aya Hindu, kunaon aya Buddha. Indonesia bukan merdeka karena umat Islam. Indonesia bukan merdeka karena orang Kristen. Indonesia bukan merdeka karena orang Hindu. Indonesia bukan merdeka karena orang Buddha. Tapi Indonesia bisa merdeka karena Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda agama, ras, kedudukan, tapi satu tujuan, Indonesia supaya merdeka. Bunga hiji begituan teh. Mata kurang terbuka kewajiban ngaganggu agama sejen. Agama sejen terbuka hak pikeun ngaganggu agama urang. Gerak cicing dina agama masing-masing. Nu penting Indonesia maju, jaya dan abadi. Kitu atuh. Ya mau ustad nu goreng pamarentah sia teu jadi RT acak. RT liur. Pecakan jadi RT bengek anjing. Itu percaya. Ya mata tong sok bisa nih kana jabatan batur urang jadi manehna cantang teu bisa. Pikir-pikir nyaan tuh lahir oge atuh ti golongan para ulama saha Kiai Haji Hasim Al Asy'ari maka ngadirikeun Nahdlatul Ulama. Ahasan ngadirikeun Persis
adahlan ngadirikeun Muhammadiyah. Tugasna beda Pak. NU tugasna bagian masyarakat kemasyarakatan, Persis bagian hukum, maka Muhammadiyah bagian pendidikan bangunan. Mata lebih ka detik ayeuna moal tanding moal eleh Muhammadiyah mah rumah sakit Muhammadiyah nu boga, sakola nu luhur Muhammadiyah anu boga. Tuh, karena bab hukum Persis anu boga, karena bagian tata negara urusan kemasyarakatan serenkeun ka orang Nahdlatul Ulama di dinya pamutlak persatuan dan kesatuan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Beres tanggal 17 maka dina tembok ditulisan merdek sekali merdeka tetap merdeka. Kayak kena hiburan kengeng pek bahan. Da eta mah hiburan lain syukuran. Beuh pan Roma Irama laguna ge mayit nyanyi deui urang kitu ceramah ya kemarin mah di Subang di Subang di mana di Majalengka nyanyi itu menang gope jadi itu di Majalengka nya teuing di dieu hayang nabuh Roma Irama 40 juta coba tambah dana urama pada mah keur copot akuin dan batur mah diraratan saurang kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermati cahaya tetapi kali ini di dalam kuburan gelap dekat mencekam tanpa seorang teman terputuslah bergaulan diri terbujur sendirian dari kamar yang indah kasur empuk bilang putih ini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Aduh, nggak mentok dia lagi. Ayo aja. Ibu tong lalajo nyanyi nak, tong lalajo musik nak, tapi lalajo di jerona ayah hikmah pelajaran anak.
Rhoma Irama berhasil menjadi pencipta jeung penyanyi. Mantap Rhoma Irama maksudkeun mana jadi presiden tong dicoblok bisi kacong. Bahaya Indonesia Raya jadi dangdutan. Kebayang lamun Rhoma Irama jadi presiden di demo keluarga Cianjur, Pak Presiden di Cianjur ada gempa. Jawabannya simpel, terlalu. Kebayang Rhoma Irama jadi kenek kuring halus nama. Bandung, kata pang, dua deui, wajib kenek. Coba Rhoma Irama jadi kenek. Bandung. Kata Bandar Sari. Oleh penumpang, pembaca penumpang Al-Fatihah. Jadi hirup jelema mah geus keuna kana takdirna masih. Mata tong siri ku takdir masih. Bener. Maka Kiai Haji Agus Salim jeung Bayi Hamka mere keterangan yen Indonesia merdeka teh kudu dieusian ku tilu rupa. Maka ragrag ka pamerintahan disebut muspika. Ulama na MUI disebutna, pamimpinna camat kades disebutna, keur pengaman nagarana TNI jeung polisi. Tilu sekawan Pak, ulah pecah. Nah, TNI polisi keur ngamankeun nagara bisa aya musuh di jero jeung di luar. Mata teroris pasti kapanggih. Usaha ku polisi jeung ku TNI. Urusan pemerintah sejahterakeun kehidupan manusia. Urusan jelema, urusan ustad tah beda tugasna. Maka tertera dina Al-Qur'an tugas ajengan saenggeus merdeka. Falyabudu rabb hadzal bait, anterkeun jelema supaya daraek ibadah. Tugas saha eta? Tugas ustad. Alladzi at'amahu min ju, bebaskeun jelema lapar tina kamiskinan dari bawah garis kemiskinan, bebaskeun. Tugas saha eta? Tugas pamarentah. Tupeureun baheula ratusan tahun urang sangsara malarat rosa dijajah ku bangsa Belanda jeung Jepang, atuh geus merdeka mah ulah lapar wae. Tugas pamarentah. Tugas TNI jeung polisi wa amanahum min khauf, gera jaga gera riksa keur keamanan di negara. Maka disebut ke tingkat kecamatan mah muspika pemerintahan teh. Aya ulama na MUI, aya pemerintahna camat, aya TNI polisina sebagai pengaman negara. Maka geblus ke tingkat desa, ke tingkat RT, maka nolol hancip. Maka di RT jeung di RW maka nolol program Siskamling, sistem keamanan lingkungan. Hancip teh berarti kepanjang tanganan dari TNI dengan polisi. Maka hancip teh waduh jabatan mewah. Ibu sok ngahina nyebut lagi tentara neraka tinung. Sok kalaku. Mulina PBB pasukan baris ini. Oh itu tentara neraka tinung gitu. Tong sok itu kepanjang tangan polisi jeung TNI. Anu ngalatieun lagi sok ketaroskeun. Nu ngalatieun lagi TNI jeung polisi. Maka dia menjadi pembimbing upacara, pemimpin upacara. TNI jeung polisi mah jadi tukang pokokna. Amun bendera disetaikeun. Komodo sang saka merah putih. Orwo. Ku bapak-bapak masuk gitu. Coba lamun ku ustaz muat lagi punten urang. Ya, syukuring dia. Da emang karakterna kitu. Cocok. Mata gambaran ngalapan kehidupan kerusian yang merdeka, kusuran tibayahan ka kunaon angka 17, maka 17 Agustus hari kemerdekaan, gewat kesian ke 17 rakaat artina salat, tur tabongkar dina 17 Ramadan artina turuna ayat Al-Qur'an. Mata ngarah babari ngapalkeun umat bareto 17 Agustus, 17 rakaat, 17 Ramadan. Artinya tujuan daripada kemerdekaan bersatu ulah aya nu pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran beda sauta-sautik wajar anggap we itu teh hiburan jeung kudu bisa jadi ajen dina kelemahan hirup sabab urang teh sampurna dina kahirupan iwal rokok sampurna berdaulat dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Negara maju jeung mundur lain gumantung Pak Jokowi, lain gumantung Pak Ridwan Kamil, lain gumantung Kang DS Dagang Supriyatna Bupati Bandung, lain karena Pak Camat, lain karena Bah Aloy, tapi Indonesia bisa maju karena kecerdasan rakyat eta sorangan. Patak rakyat adalah segala-galana, kusabab kitu menjadi pejabat geus jadi teh kudu areling atuh euy ka rakyat pan cucungik maneh jadi teh lantaran dicoblos rakyat.
senang-senang adil nempatin hiji perkara dina tempatna sing adil urang hirup makmur dina harti kamakmuran jamin ku urang sakabehna dina artian kamakmuran ieu teh Indonesia teh di bawah garis khatulistiwa maka tanahna bakal subur muga-muga rakyatna oge sing jadi rakyat nu makmur. Ibu abdi bade angkat katanya layak jam kedua mudah-mudahan ku sakitu nya sing ngajadikeun ciri jadi sabukti cara jadi sadesa sing aya panyepret jeung pamecut ukur urang sakumna da pangaosan manu hade teh pangaosna pangajian manu alus teh pangajianna naon hartina pangajian lamun tanpa mampu ngajian batur naon hartina pangaosan lamun tanpa bangku ngahargaan sejen mata urang badana sabubaran ti ieu pangajian hayu urang teh ajen salajan urang berbeda. Sakitu nu kapihatur bobok sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumpur jebar siamburan panandun anu kasuhun meninggal di pamrih anu kateda luhur saul teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sakuraning rahayu sakuraning indria lampana kasalamatan lalang kabagjaan kembang sinepik sedebaran sari tutup lawan sigotaka angkat panangan nu katuhu 1 2 3 dadah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.